Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sim kuring Clarissa Rizkita Awalia Fauzi dina acara Warta Sunda. Dina kasempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun warta ngeunaan volume kendaraan di Kota Bekasi turun 10% salila PSBB. Volume kendaraan di Kota Bekasi, Jawa Barat jadi turun salila 3 poe diterapkeunna PSBB. Turunna volume kendaraan ieu nepikeun ka 10% tibatan poe biasana saacan diterapkeun PSBB. Sanajan kitu oge, aya sababaraha jalan anu masih rame dilewatkan ku kendaraan. Salah sahijina nyaeta di Bantarnagara sareng di wates jalan. Polres Metro Bekasi Kota nyatet aya 250 palanggaran salila 2 poe diterapkeunna PSBB. Poe kahiji 165 pelanggaran sareng poe kadua 189 pelanggaran. Jenis pelanggaran nu dominanna nyaeta motor anu masih keneh boboncengan, teu make masker, sareng mobil anu muatanna loba teuing. Mung sakitu warta anu tiasa ku sim kuring didugikeun dina dinten ayeuna, tepang deui sareng sim kuring dina warta Minggon Payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.